Seumur-umur urang mah karek apa bahasa Indonesia palid. Naon cik? Kanyut. Hanyut. Hah? Hanyut. Dari mana eta? Kerja sakit sok sabaraha menit menung gawe. Gawe naon? Ewean. Nya, Ah, salaki aing mah cemen sup. Paling mau 5 menit. atuh kitu mah mending urang mah bisa sajam 2 menit. Gagah, nah bisa gitu. Sajam neangan liang, mainan 2 menit. Anjir. Ini siang aku nenyot. Bener masih parawan puputeh. Awan kumaha apa tinggali tuh aya dan Tingali. penting tah. Ningali bawaongna parawan teh ningali bawaongna. Dan anak bapak kemajuan maneh. Tah bapak paling resep boga budak kitu. Bareureum baheungna. Resep bapak mah. Mang Bule urang rek nanya. Nanya naon? Naon bedana awewe jeung lalaki Mang Bule? Bedana nya loba tuh ti. Loba kumaha? Awewe mah liangan, lalaki mah aya batangan. Terus Jeung lalaki mati beuki kolot teh beuki kasep. ai awewe Ya beuki peot. Urang teh boga kado awewe cuy. Anu hiji janda bodong. Tapi euy cerewet galak. Anu hiji deui bager soleh. Ngan boga salaki nu mananya cuy. Cek aing mah sakala mah geus we. Kanyut. Cekal kanyut gitu. Anjing goblok. Anjing, Cepon. naon le? Keur naon sakigituan? Urang keur diajari ya le olahraga. Oh, geus tuh era teh ah. Wewe sakedeng deui. Kilo euy. Geus era Cepon geus era tuh. Geus atuh Bule. Anjing. Anjing eta. Goblok, anjing asa kieu bagus. Aman. Edan. Cepon, Naon? ayo ngomong sakit sangan tara. Nya usah atuh le olahraga mah. Oh, lamun jeung kabogoh. Eta mah leuwih pisan da crek. Nah, Sia da osok dilamotan heutet aing mah goblok. Ma, Euy, dieur kawin jeung anak mama. naon mah kejeung lieur? Ku aing teh teh meuli cengek, kakak mah bala-bala geura. Apaan bala-bala teh jeung cengekna? Ayo emak meuli helm teh tara jeung motorna, Mak. Sia anu belagog, nah tuh durhaka. Sia nu patolol anjing. Sia goblok. Batuk aing ge. Cepon, Euy, Cepon paling rujit kalalakin kumaha? aing paling rujit ka laki. Manehna geus bucat, aing acan Bule. Nah, Cepon. Jangan kanu sirah sia teh. Sia geus bucat, aing acan goblok. Halo? Di mana kene? Mana Siti? Pantau jeung dikunci deui. Lila teuing ke pasar teh, ka jauh wae. Iya kagok ke di WC umum teu kuat mules. Ya goblok, aing sorokeun pacilingan. Heula ieu salaki aing goblok kitu heula. Manya di WC umum aya serala lalaki mah teh Siti. Ngaranna ge di WC umum atuh sia teh matak awewe jeung lalaki dihijikeun. Kumaha sia we bagong gancang mantok ieu air kasep. Kehem. Si goblok geus jadi jelema sukses ayeuna mah sia teh. Iya dong. Imah geus boga imah. Imah loba aing mati. Mobil, Mobil babalatak, sawah. sawah hektaran. Anjing, gila jelema goblok teh enak geus suksesnya. Gawe naon sia ayeuna? Nya gawe aing mah kieu we ngawaduh teh. Anjing kitu. Kita selanjutnya akan menampilkan model kita yang tercantik dari dunia maupun akhirat. Emak barbar. Silakan. Tepuk tangannya mana, guys? Atuh lihat euy. Selanjutnya kita tampilkan bidadari yang sudah tidak asing lagi
yang baru turun dari angkot, silakan. Anjing, makhluk aja jaden. Can molor itu anak teh. Acang teh kakak bentau we kira. Itu buruan. Ayah teh panerek ieu jeung nyieun deui jeung si bunda teh. Pakai daing anjir. Ma, Oi, urang teh boga ka Bogoh. heeh, Heuh, anu teh keur ulang tahun mah euy. heeh. Terus Kieu mah mere hadiah jang ka Bogoh anu teu bisa dilupakeun ku manehna bere naonnya mah. tah, lamun edek mere hadiah ka bogoh anu ulang tahun, bere kontol ku sia le. Terus ewekeun ku sia jadi sia kabur teh inget wae. Di, anu sebenarnya teh indung bapak mah teh gawe di mana? Ngajar le euy. Aduh, bagja pisan alhamdulillah tuh Ti. Atuh le. Emang ngajar di mana Ti? Ngajar dong gue di imah anjing. Ngangurang setan. Ti, Euy, aing mah teu ngarti nah hanya momok jeung kanyut beuki asup tah. sia mah boloho anjing. Jadi daging ketemu daging, jadi nya. Jadi bikin enak, tah kieu enak. Anjir.